Asa capek hirup ngan sorangan mah. Pamajikan gawe di Arab di imah ngan duaan jeung budak nyangu nyeuseum kudu sorangan. Teh kawas batur nu aya pamajikan di lembur hayang nanaon teh di kaulaan ku pamajikan. Si Bulbul ngalamun wae gebah sekali. Ruas wae datang maneh mah. Ruas ae main bontot. Naon atuh maneh ngalamun wae. Peujeeh ieu teh keur bingung jeung keur lalieur. Nya bingung pun naon ari maneh atuh. Eta pamajikan di Arab ieu teh diteleponan teu aktif wae. Eueuh kabar eta minggu pan nyaho geuningan dina TV tuh. TKW ayeuna dipargasaan ku etana kudu nunganana. Ayeuna mah sing sabar we ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan isuk pageto pamajikan maneh aya ngabaran. Amin amin. Ayeuna maneh rek ka mana? Kuring teh ayeuna teh rek kadinya teh ka sawah nempo cai batur mah geuning geus bisa paranen da sawah urang mah kasaatan. Kadek bili bisi kawalagar. Heuy kawalagar mah geus teh geuning ieu teh halodo teh ting nepikeun ka iraha cai geus hararese di kampung urang teh. Teu nya mudah-mudahan we urang saling ngadoakeun beunang maneh kitu oge da maneh ge boga sawah. Geus lah kuring maneh langsung we ka sawah kalah ka curhat ieu aduh. Curhat mah di luar sajadah lain ka kami. Aja kira teang cai urang mah rek ka balong ieu budak yang lauk. Itu urang ge akehan laukna euy hiji-hijieun. Kayak dikirim. Yang apa rek ka balong beulanya. Urang lauk kudu yang teh. Nah, sok kan kamu bikin di bumi Tuh ayam tadi, euy. Mana? Haji, euy, tak jos. Aduh, tega. Aduh, marane mah meuni tega teuing ka kuring teh meuni ninggalkeun ya suku kuring nyeri. Budak, kaos maneh mah teu kudu ditulungan. Maneh mah da jahil. Dakeun gerayo ka induna. Ulah dibejakeun ka indung urang atuh euy. Ayo urang ketepelan ke dibere permen ayo. Oh no. Sekarang ya. Rek ka mana, Mang? Entar yang cai dah tadinya entar euy ke sawah. Entar ke ketepelan ka mana tuh? Kade maneh mah eta ge keur ngatepelan bencai batur tah. Oh, ta si Wiwi nu sama da. Kade tos kitu nya. Tuh namanya eta mah. Mari ka ditu. Geus budaya kota Sumedang. Seni Bangre Daremo dan dikarak-karakan dan nyamuk. Terbeklan termusuh. Sudah kan songlah tuh. Musuh naon, Mang? Musuh lauk yang
Mandinya di balong aya duyung. Terus menang sabarang hiji bang. Tunggusan menang itu tidak tadi di kamaran. Nah, Iya yang menang bawa mang sarana aya 2 cara iya. kumaha cing? Abang kahiji moal boldog terus alungkeun. Kurang ae kabeh. Mana yang mau balik? Coba sarana kedua. Kumaha carana? Cara. Cara hiji ge salah mah. Iya mang tinggali. Kumaha? Atuh. Ya, ayo cing. Samuleun teuing budak teh. Awas ya, Bang. Aing ngomong bapak kita. Beuleukeun. Aduh, panas tuh hektar. Euy. Tubuh dari ieu teh. Sareng lah kita di dia. Menahan tiis ya. Kayak muru sore ah yang saya. Panas ah. Ini sareng lagi istirahat. Aduh, sarak kolecer, angin. Ai hirup di kampung desa ku genah kieu. Aduh, bedanya. Tergelah ah, terus. Ngen yang cai. Ya mah bontot euy. Tapi menang-menang wae sore kitu euy. Hujan gitu panas loh. Siap. Kayu. Ngobok kali kreditan. Jang. Iya. Mau kita mata penawan. Ieu teh tunu diganjel ku kopea. Ningali si Yoga teh. Yoga, ini tinggal lewat itu lompat. Nu bener. Bener mang supaya Kan itu. Garis dan hirup tetapi ampun dikit-dikit kita jelema kayak gitu kita mata di ganjar ke kopi ya ampun tinggal mainnya